Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Mary Andini. Kalawan NIM 2008-18. Jeung pasangan kuring Veronica Chandra Kirana. Tapi dina kasempatan ieu kuring bakal nyeritakeun urang nyokot dongeng si kancil anu hanaan. Penasaran kana ceritana? Lalajo dihandap. Kernaon mana hei sakadang kuya sakadang hayam sing hareleng kitu kawas nu susah keur pararusing yeuh teu kaharti kuring ka sakadang buaya eta mani asaku ulah minum di walungan teh. Heeh bener abong-abong awak urang laletik mani teu dibere cai teu kawas sakadang banteng. Aduh, kuat kakitu eta si buaya. Hei, dulur-dulur, aya info ye. Tadi kuring ningali di sawah deket saung Pak Tani aya gentong isina cai. Tapi henteu penuh. Kuring birek nyoba nginum, tapi pamatuk kuring teu nepi euy kana caina. Hayu ayeuna urang kadaritu sarere, kuring mah geus teu kuat yeuh nahan hanaang raos pisan euy. Aya cai ge taya gunana, hulu kuring ge kapiran moal nepi oge asup kana gentong eta. Kumaha lamun urang gulingkan wae gentongna. Kelamun caina kaluar urang inum sasebeuh-sebeuhna. Salah atuh kitu mah. Lamun caina bae tangtu nyarap ke jero tanah moal bisa diinum. Kudu kumaha atuh jadina? Kudu make akal. Kumaha akalna? Cik geure kumpulkan batu nu laletik bae sing loba tuluy abuskeun ka jero gentong. Teu lila mongan pecang langsung diturutkeun ku sakadang kuya, gagak, jeung hayam. Teu lila bener bae. Sageus batu laletik diabuskeun ka jero gentong, caina jadi naik. Geus kitu mah tuluy sarere ngarinum silih gantian. Tah sakitu dongeng si kancil anu hanaang. Aya oge anu tiasa dipetik tina ieu dongeng. Nyata dina dongeng ieu urang tiasa masihan contoh kaparigelan kancil dina nilarian ide. Nyata mikir sateucana lakonan jeung hiji masalah kudu aya jalan kaluarna. Salila urang hayang mikir jeung nyoba neungan alesan. Sakitu wae nu tiasa didugikeun. Kirang langkung hapunten sareng ka Allah urang nyuhunkeun hampura. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.